warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh tak sareng abdi perkenalkan abdi konsentrasinya baru ieu rerencangan abdi. Kumaha dina kalina di dieu abdi bade ngabawakeun warta tentang warung di sekitar sakola. Dina ieu wartos bakal diwawancarakeun ku redaksor abdi. Di harapan masjid ieu sok aya padagang anu jualan saperti cilok, tahu bulat, sareng sajabana. Hayu urang wawancara ka sahiji siswana. Kumaha tanggapan teteh tentang jajanan anu aya di dieu teh? Jajanan di dieu teh sagala rupi jeung harina. Nah, adi cek teteh, jajanan di dieu teh murah atau rapi mahal? Marurah. Terus jajanan di dieu teh rasana kumaha? Enak. Hatur nuhun ya teh.